Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna Ibu baris ngebahas perkawis laporan kagiatan. Hidup aya nu terang teu upami laporan kagiatan teh naon? Tah, pami aya nu terang mangga tiasa diserat di kolom komentar. Tapi upami aya nu teu acan terang, Ibu baris ngebahas yen laporan tehnya eta ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan atau hal naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Jadi hal-hal anu geus kaalaman ku urang teras ditulis eta disebutna laporan kagiatan. Nyusun raraga laporan kagiatan. Laporan kagiatan teh disusun minangka bukti hiji kajadian geus dilaksanakeun. Lian ti eta laporan kagiatan oge bisa dianggap bukti ayana tanggung jawab salah saurang jalma atawa calagara kanu mere pancen. Contona jadi jika aya OSIS gitu atanapi aya kagiatan ospek tah eta teh ditulis dina wangun laporan kagiatan. Bisa jadi disebutna ieu LPJ atanapi lembar pertanggungjawaban. Saperti kumaha sih ieu nulis LPJ atanapi laporan kagiatan teh? Laporan kagiatan kudu disusun kalayan sistematis, logis, jeung ngagunakeun basa Sunda nu bener tur merenah. Nah, lantaran pan ieu ditulis, jadi tangtuna wae kudu teratur nya atanapi sistematis, kudu logis atawa asup akal jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Salajengna aya unsur laporan kagiatan. Eta biasana ngagunakeun 5W hiji what, why, who, where, when, how. Naon, kunaon, saha, di mana, iraha, jeung kumaha. Salajengna hal nu kudu dititenan dina nyusun laporan kagiatan teh naon wae? Eusi laporan kudu singget, centre, sistematis, babari kaharti, eusina lengkep, pikaresepeun nu maca, faktual jeung bener, kudu luyu jeung waktu anu geus ditetepkeun pikeun ngarengsekeunana. Mohon nya tah teras sistematika laporan kagiatan teh sapertos kumaha sih? Nu kahiji jejer kagiatan, ari jejer teh tema nya atanapi judul gitu. Biasana temana ieu ngeunaan naon sih kagiatan teh. Nu kadua aya tempat jeung waktu kagiatan. Di mana sih ieu tempatna? Teras iraha sih waktuna? Tah biasana ieu diseratna dina tempat jeung waktu kagiatan. Nu katilu aya pamilon jeung calagara. Ieu teh saha wae anu aya dina ieu acara gitu. Atanapi misal jika acara OSIS tah saha wae sih aya struktur naon wae sih di OSIS teh gitu diserat dina pamilon jeung calagara. Nu kaopat aya kasang tukang. Hal naon anu jadi kasang tukang dina ieu kagiatan. Nah, ieu kagiatan teh beut diayakeun kitu nya ngarah naon ieu biasana dina kasang tukang. Nu kalima aya pedaran kagiatan. Nya eta biasana ngajelaskeun ngeunaan eusi kagiatan teh naon wae gitu. Sarta nu pamungkas panutup ieu biasana kacindekan atawa harapan-harapan gitu, saran-saran kanggo kagiatan-kagiatan anu meh kasorang. Tah sapertos kitu laporan kagiatan dina dinten ayeuna. Upami aya nu teu ngartos tiasa diserat di kolom sawala. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.